Dak kasal amatnya unggal pae gitunan bae panci kuari aing karak hudang kira aku aing rasa ku kebo boge wanci kuari saya di sawah kudu kumaha ya aingnya jangan ngopi ngarokok mah ieu kudu ya aing aha mending aing kuari kayak masih madun ya tapi mainnya daekeun teh nya coba baiklah pasti mainnya daekeun can mainnya ngajeruk bae di imah dak pulsa beak pada tegablek duit deh pusing aing tadi itulah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemana ibu jang lapuknya? Banyak wanci kuari molor kene. Dong jelma beunghar bae eta. Wanci kuari molor kene. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha si eta wanci kuari geus gogorokan buku keur lalir aing bawa kuota namun sih gogorokan bae ngaganggu jelema ke santai bae Berarti dia dong jelma beunghar bae pake nyantai segala. Dun, aing dek ngajak bisnis ka dia, tapi dia daek teu. oh daek kebeneran aing ketemu duit Nah, kebenaran dia yang mau pikir susah. Kek. Ngomong-ngomong di mah dia air kopi tuh. eta dia ngomong bae ngopi pakai alasan ngajakan bisnis segala Iya Don, namun bisnis mah beneran. Tapi yang besok kita ngopi ya. oh geus kae heula Belah amat nih kopinya. Don, gerai. tah ya kopi tah Nah, gitu mantap. Bruh. Coba diruput. Lipat amat Don he. Bari mah dia kadang putih ya, tadi mah yang tengah mah hideung. eta dia geus geura bisnis naon Jalanan ya aing ngarokok heula. Dia mah setuju bae. geuraan bisnis naon kita adi ngopi bae ngalobakeunna geura bisnisna Kelanan tuh aing ngopi deui heula jangan beak ge. Sabar. Tadi ge. Aing gobe. Turun ya.